kaharep seuing sawios cekap video buya ka bapak teh buya we atuh unyuk sumaga ngahaturkeun semah baktos ka unyuk panjenengan Buya Semar heuk syukur yang ditarima semua pangabakti lain kalihna ti eta tangtosna oge moal patos-patos aya haseup upami teh aya seuneu bener Kang naon ieu teh diriungkeun dina dinten ieu ye aya pasoalan naon anu kudah direngsekeun ku abdi atawa rek buka waris memang aya hal-hal nu rek dipadongdengkeun ku dewek jak sae tiap bikin teu kantun Pak ngaturkeun semua bekti konyuk panjenengan babeh gue bokap Semar Badranaya syukur heng aya naon ieu teh beh oge teu kantun ka Kakang Asta Jingga ti abdi kitu kantun yo nuhun euy beda aja dahawan beda ari geus ngabalad jeung Kang Ade miharja aja teh eta teh paingan atuh logatna ge beda ngurus domba wae sia mah ieu teh paralus domba ge tina gerak nya tina gerak bener bisirek diadukeun jeung nu uing ieu teh naon gawe ari kontes aya naon be kieu jak tansah diajeng-ajeng Pak dina hirup anu pinuh ku romantika kahirupan hirup sapopoe dunya anu pinuh ku romantika kahirupan anu kasaksi nu kadenge nu katempo kajadian positif boh negatif laras yomu taya teh supaya urang ngarti supaya urang leuwih nyaho yen kahirupan dunya teh kieu harengheng na teh kula harengheng ku dedengean pajejeut ku dedeleuan sarek itu tinggalian beuki karasa beuki yakin yen geuning ujang aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat ieu jelas sabab naon alam anu loba selangna da ari alam asal urang mah alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang ceuk barudak teh mah alam langgeng teh tangtuna oge moal aya tungtutan naon-naon ke di akhir lamun ayeuna di dunya direngsekeun leres jadi segala rupa urusan anu aya di dunia ieu teh perlu lengsek perlu angeus atuh da teu angeus mah ngabuntut bangkong murid tah geuning eta supaya ulah ngabuntut bangkong sumuh kurang angeuskeun hiji-hiji pasoalan anu teu anggeus kurang rengsekeun ti kiwari sabab urang mah beda jeung sato seperti anjing buduk di jarian paehna teh ngukur samat bilatungan tapi jelema sajabat ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang kantenan iya jelas aduh nya puguh we atuh Pak cara nganggeuskeunana tangtuna oge urang teh kudu turut kana eta skenario kana kudu turut kana eta pelaturan sabab lepas tina eta pelaturan sanksi bakal karasa akibat anu bakal karasa mamala sumuhun leres
supaya lempeng dina hiji tujuan, lempeng dina hiji gawe nyaeta sok ngeureuyeun nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun memuncangan. Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok teh apa? Ai ku nikreuh jeung Ta eta teh adil ti pangeran kabeh teu cacah, teu menak, teu pangkat, teu kuring, teu pamimpin, teu rakyat, kabeh bakal aya balitunganana mun teu diangeuskeun. yo sagara perkara teh beres. Dari hukum keakhiratan mah deuleu teu pandang bulu. Gaya istilah di dinya mah kurang Beda jeung hukum anu aya di dunia bisa dijual melikeun karena duit. Laras Jelas di dunia mah ari hukum jeung pelaturan di dunia teh dabongan menang jelema benang bisa dipake ucing-ucingan deui ku jelema. bisa dibulat Komo jelemana lamun geus ubud dunya bares geus teu nyaho kana kaahiratan, geus teu nyaho kana pamulanganana. udah geus dengan cikmu manusiana teh Leres Pak. Sanajan si lain ayeuna teu RT acan tah di mana salah mah tetep jadi eusi neraka dulu. dah eta Pangkat teu RT acan leres sarua jeung raja. kumaha teh ulah Di mana eta raja maot grapek layonna dagangkeun ka unggah pasar aya nu meuli moal tah hargaan mana jeung bangke teri lauk nu pangleutikna. dah Hargaan keneh bangke teri naon atuh gunana Ya. wujud lah naon udaganana lan apa aya paribahasa geuning gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun jasa nu hade ninggalkeun amal anu hade ade mawa amal ninggalkeun jadi ya geus mawa amal goblok itu geus jadi kecap umum. jadi kene geus aya pabendrok gitu di keluarga kene Naon tanggung jawabna siling naon dalilna eta saha nu mawa amal teh menya kudu rangka dringkid pan datang ka dunya ge teh mawana naon diboligir tinggalkeun amal-amal anu hade lakot jitu munapuroda ngaligincing manusia teh deuleu teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang-solenang acan diboehan ge kudu hirup datang buligir balik buligir bener teu pupuguh maka jeung mamawa amal kaberat-berat lamun ngomong kudu berdasarkan data nu otentik kudu bisa dipertanggungjawabkeun belegug komo soal agama tong ngambek atuh bisi didagor ke ku jisi maing si eta mah babariga getah bawang dan macam nyaho adat aing pan apal karakter areng aing teh urang nagrak percaya ke urang nagrak urang nagrak kulit ya kulit bawang jadi leres urang teh moal mawana naon ngaligincing teh apa tetep amal hade nu kudu ditinggalkeun ku urang abeh manjang ke nepi ka anak incu buyut bawa jangan wareng gudag-gudag ka ciur bakal ngaruntuy kadinya malah beh dituna bakal jadi sejarah mode para pahlawan urang baheula dina waktu bajuang apan amalna nepi ka ayeuna atrat pulang karasa ku sararea nyah mun ceuk hadis mah teh khairunas anfa'uhum linas jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea alah bener jadi sing guna hirup teh atuh jawaban kuleungeun apaan engke teh di alam kubur di mana geus di ruang eta urang aya nu nakon karena dijawab kumaha nakonna
saha pangeran maneh deh man buka saha tetiduna konte malaikat bahasana bahasa naon bahasa Arab buka dina Quran aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab iya nu goblok buat teh urang hariang gitu muni Arabeun semuanya bahasa Arab buat teh urang congeang urang mananya malaikat oh heeh malaikat teh tetanggana Haji Otong bisa jadi conggeang ya dulur nas urang alam malakut teh bahasana naon iwati Rasul nu apaleun kana bahasa nu kitu tuh bahasa Rasul teh bahasa rasa nu sabenerna oh kitunya tongker dia teuing sadina agama teh mungkinna ka ituna jadi fanatik teh ulah kurung batok ngewaan geueuhan kurung batok teh Islam mah jemar deuleu pada bahdia cuma bijaksana jemar otak muka ulah keur dieu ieu mah aya ngaliwat seni haram gitu aya pangeras haram mode di uing teu meunang aya bedug di masjid nah masjidna leutik jadi aya bedug jadi heurin tak juga tuh letik mah sabenerna cek bapak tadi di dunia terlepas ti haram jeung halal iya katang kan ai haramna bedug teh kieu dengekeun ku sia naon ai bedug teh sok ngabejaan waktu salat dug 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 tak jelema teh apaleun oh ieu bedug lohor ieu asar hari ini teh jelema teh ke masjid heeh ai bedugna mah ngajedog teh salat saeta teh berarti calo Sumedang manehna mah ngajedog di dinya teu milu ulah jadi sia ulah kawas bedug ai ka batur nita asian teu jadi calo teh bedug lain goblok lain eta maksudna mah tak gitu Pak heuh sok sapadung dengkeun ngan omat di mana beda tong pasea da Pak beda teh ngaganggu teh kenapa mendegan uing his halus beda teh deuleu paham deh halus abe nyamung bes nu di perbandingan bener nah gitu lamun beda samungkeun ieu mah kalah parasea kudu jemar mah disamungkeun deuleu alus beda teh entong boro make jeung pamadegan ngaran geus sok ngaran sakacamatan Buah Dua Udin WKB da lieur geus sok sia nu nanya teh ka mana Din hor itu Udin kayaknya ka Udin sebab Udin nyunatan anakna si Udin da lieur geus sok serangan alamat jadi kudu atoh di beda-beda teh abe nyamung ieu kalah parasea oh eta teh ceureuh tah sagedeung deui tarawehan pan uing masuk 23 aduh maneh 11 eta dipersoalkeun mah jaring mah Dareh 11 paingan loba 11 Pak dek nanyakeun nu 23 jeung nu 11 nu mana nu bener bener duanana ge asa daek ai nu salah mah nu teu aduh teh taraweh mana norongkol di salah heeh bener Pak nah sia keur dieu ting otak teh dinu kitu jadi pasea menini gagede lamun pasea hartina nemongkeun kalemahan jiwa nemongkeun kabodohan jiwa kabelegugan wah iya kudu geus dewasa jang bangsa urang teh kudu geus ngalalarti kitu wae digagedekeun urang teh dibelenggu baheula teh jadi jelema bodoh dibodohkeun ku penjajah teh teu meunang sakola informasi ditutupan manya ari ayeuna informasi media cetak media elektronik can ayeuna internet benar
geus i7 ayeuna teh deuleu geus dunia maya murukana iya Pak canggih kira kurang bodohan leres Pak jadi urang-urang keneh nah urang-urang keneh ya dati ditu nama eueuh siksa eueuh tuh aya siksa kitu eueuh aya nu nyiksa teh amal perbuatan si lain nu ngaganjar non teh yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng coba si orang kumaha pepelakan jadi eta siksa jeung ganjaran teh di jero welas asih eta ulang di jero welas asih teh siksa teh pangwarah teh deuleu lamun eueuh siksa mah moal balik pikir mun eta geuning jadi di kasang tukangna eta teh Rahman Rahim nu matak Rahman Rahim dijieun pangheulana bi ismi lahi Rahmani Rahimi doh eta bulan gua dah supaya ulah pelontong hidup bi ismi lahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi hari bi didinya harapna harap jar nu ngajerkeun bi ismi ari ismi mudhof hartina panyaranean ilahi mudhof ilaih hartina nu nyarane tu geuning tah si lain nyaranekeun diri ka saha ka Allah naon modalna naon Rahmani Rahimi nyaeta welas jeung asih eta nyahan deuhan terjadinya nu mata kolot baheula mah nyebut bismillah nirakam nirakib ge mati dan nya tembus kana hate cacak salah mati nah ari ayeuna anu paseh da teu mararati kersa anu leko ayeuna mah benar tapi heueuh bener euy da batur mah tembus leres Pak da kerdil otakna urang mah purna bibir teh eta mode salat gitu salat dikeureueuh geuning mati mah henteu segekan ka batur tah nu mata kudu apal heula cenah geuning awaludini ma'rifatullahi taala awal-awalna urang rek ibadah teh kudu apal heula kana diibadahanana eta pagulu ada wahyu bukan jodekul mah teu kaharti atuh saan rek jamin bisa eta oge jodekul naon diajar targetna teh bertahap diajar lamun karek diajar ulah boga rasa bisa ulah boga rasa bener ulah boga rasa geus nepi deui ka batur ngahampas jadi aya na salat teh tugasna oge aqimus salat adegeun doh adegeun tak syariatna batur dina usaha geus ngadeg-ngadegeun tower apa sia tower apa teu eta geuning tower teh anu di mana urang kieu tower cenah wer atuh ka share eta mah goblok share atawa wer kieu ni jauh atuh kana wer kana tower geuning beusi ning disambung-sambung 180 derajat jangkungna teh eta teh lain jangkungna lempengna lurus teuing ti kaler mah kitu otakna sege-segekan ka itu teh pendidikan gedekeun tower diadegeun nya leres eta teh nyieun jaringan tah ngalegaan jaringan tah HP nama pek we rek naon we rek HP mito tadi mana tower geus diadegeun
si lain hubungan ke Jakarta cukup ku halo nyamuk iya halo Nyai cager pandit malan ada nyamung oh Nyai cager usum naon Nyai di Jakarta oh mah usum demo oh Nyai atuh cing mah pangmawakeun demo hayang ngasaan burukan bolu berarti teh mah alah burukana demo teh empe beureunya Ayo demo. ada ke sekolah teh apa tuh kamar lagi ke kitu sekolah tapi Pak naon tower aya heeh tapi HP teh nyambung pulsaan semuanya tapi teh nyambung keneh buat teu dicas tapi teh nyambung keneh bawa HP na digadekeun jang benar dua kaupik salat di keureuy nya tapi teh dijabah buat tara zakat eta anjir hebat oge ieu Kiai Semar teh ieu kolot eta tereng atuh tapi teh nyambung keneh teh dijabah keneh salat di keureuy bawa teu dicas jang nah eta batuna bawa meureun tara silaturahim jeung gaib jeung nu gaib gaibul gaib rijalul gaib dah eta jeung alam jeung jelema deui jeung nu berilmu cenah eta teh nyambung keneh bawa HP na digadekeun digadekeun maun maksudna bawa sia ibadah teh ditukeurkeun jeung pangabutuh dah eta anjir burukan nepi kayaknya kolot urang kudu bangga boga kolot kitu kudu reueus lain bangga reueus bahasa Sunda mah burukan teh batur mah reueus aya ngedog di kota tapi kampungan saya teh reus gede Saya mau naik tok. kan bae ciri teh muhun Pak nya leres bos ya digadekeun eta jiwa raga teh kana urusan dunya wungkul hirup kakonengan teuing rajieun daek salat tahajud geuning pamenta menurulung malah pamenta ge ditarget geuning ya Allah geus salat tahajud teh ya Allah punana hayang kabeli ojek ya ditarget kumaha lamun Allah rek merebus eta salah teh urang mah ngadoa wungkul keneh nu mere mah kumaha itu mikeun ondangan ka batur keneh nu mere mah sabaraha we tong ditarget tah ti gubragna jelema teh ibadah teh kitu jadi bangkrut bener jadi pangsilaka-silakana jelema di mana eta jelema teh ibadahna misleuk jang rugi iya bangkrut rugi iya nya pa dicukurkeun jeung pangabutuh keune urang mah heeh eta anu ngalalarti geura model ahli-ahli politik gitu heeh da bangkrut ibadahna teh bangkrutna di mana aya kejadian gempa bumi breng mawa sembako mau 10 atuh caritana eta teh dek bantuan tapi naha dina trukna teh ngelebet bendera partai dina tabang bari encan waktuna teh kampanye tah ieu teh karena Allah karena partai ieu teh cing jadi we bangkrutnya Pak nya nu ngarti teh akhirna mah jegor-jegor ka bobodo buringas ka titiwasan eta kan Tapi jelema ngarti teh ada orientasina kana kakawasaan tadina lain dek jadi media salah udagang benar jadi orientasina teh kana kakawasaan kadituna naon bakate gak ngahalalkeun kana sagala upacara duit negara duit rakyat dilegleg eta bangsat loba di luhur eta loba nu paranyangkopon memeh jadi mah geuning wah baligo pagede-gede leumbur kana resepna daek datang ke kampung-kampung arang ngaherenge ngajak seuri kaos nu
jeung adak-adak bageur sakudung pager saliwat ge ke dina kursi wah culang cileung neangan palingeun saha si goblok urang kasar teuing si teh mau lo na kasinggung tong boro kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing paduli lamun ditewak sia diduruk kumaha babari nyieun deui kai loba sama jangan ya bahagia mah bener loba tinggal basia mah mending cara aing jeung ngagulung politik teu becus mah mending ngadu domba ada bener hiburan ongkor aing tes ningkatkeun domba ongkor tah kitu jang nya jelas dina agama ngan ukur kedoknya Pak kedok atuh disimutanku kabohongan disimutanku kapalsuan wah padahal dina katerangan oge ya ayuhal mudasyir kum Pak Anjir hei nu disimut bangkit maneh geura bejaan ka itu ayeuna teh jelema teh loba nu disimutan ku kabedegongan ku kabohongan ku kapalsuan pinu wah dikedok muncul kayina mah dikaredok mengatasnamakan rakyat benar wah rupa-rupa Pak cara teh rupa-rupa kan mah daroraka nu kitu teh Pak ada ya balitungan jangan tuh keur urang bisi kaganggu hate aya hiji katerangan pashhadu ala anfusikum artina saksian diri maneh cukup kumararane eta dari punyaksian we batur mah sia kagering-gering heeh nya kacape-cape nyaksian batur percaya si lain Allah geus ngayakeun neraka percaya nah atuh make ngewa daloh geus nyadiakeun neraka teu kudu ku urang da aya anu berwajib nu newak mah lah nu berwajib oge geuningan loba kasogok ayeuna mah tah di dunya mah tuh bedana jeung di ditu teh kitu diulinkeun deuleu kajahatan birokrasi kajahatan administrasi wah rupa-rupa we Pak hakeun bae kari ngadoa di negara berkembang mah kitu biasana ngaran-ngaran berkembang dulu wah nyiruan Bang Bara teh dararata acan hileut bener loba hambatan nya keun soal eta teh ina soal kulawarga urang ieu naon nah bener buru-buru bejakeun benar ulah ngomong era abdi teh ku omong jelema naon jadi Semar teh parantos ka sohor tukang nulung kanu butuh dipikolot malah dipikolot tukang nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu rabuh karang nginget-nginget kahadean sorangan tapi sok nginget-nginget kahadean batur ka urang tuluy ate cenah jadi jawara ngopi ka sidawara ruweuh di imahna tapi doyong terang di depan supaya lakur deui di rumah tangga urang urang nepi ka kieu mah geus ise abi si jepotna bapak maneh pasti jadi sidawara kumaha carana jalan keluar lagi maneh teh geus di dewasa beta naon si tarang juara teh Pak sidawara kayak ngabugat aman bukan naon ha kadewa kasawarga ke kasang tukangna ye naon pangna sidawara ngagugat teh naon deui ai kasalahan mah kasalahan dewek baheula teh kieu ulah cobi wah ngomong ka sidawara jang ulah ara dibabawa sangsara ku dewek deh saur bapak ka sidawara
buruh si lain teh bisi teh apa sawarga teh nu aing itu kesalahan aing teh bari kalpasan eta teh raja sawarga teh adi aing tuh saur bapa teu diulas deui baheula teh oh kitu wah tah nungtut eta ka dewek hirup palangsak wae cenah rek ngagugat ka sawarga dipolototan ku dewek teh Allah eta ay nah sia teh ubudunya teuing da perjuangan saha nu mawa dunya paeh deuleu da lain udagan aing teh mah kitu wah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa montong sia ceuk dewek ka Sidawala kuring dek init ceuk Sidawala teh ceuk Sidawala keukeuh koko ku aing diusir init sia montong datang deui ta ayeuna teh Pak geunyeulung wah jadi geunyeulungna abdi ninggal teh dina internet internet sia dina internet aya dina fotona Sidawala teh ayeuna teh rek bebeja kadunungan ka Pusir Dayeuh ka Amarta nyaeta rek menta idin unur hayang katingali punuk dongkap hayang katingali tarang teh bebeja kadunungan ya Allah ampun teh ayaana eta waduh kariwang teh 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 geunyeulung Pak bayangkeun ku bapa sabagian ieu mah sabagian jelema tong boro rakyat leutik raja-raja oge seueur keneh anu nyemah-nyemah ka dewa puja tuluy eta sesemahanana rek digugat ku Sidawala bayangkeun sok sarua jeung nuar agama nuar pamadegan sedengkeun lamun jelema dituar pamadeganana wani maehan sanajan eta pamadegan teh salah ceuk urang benar nyangkut kalinya ninggang ka jelema anu gede pangaruhna bari jeung awam loba baladna da cilaka urang eta mawa kakuatan kaituna cepat mau masak aduh aya anakku yang buah-buah abuy yang palang siang aing diwiwirang mun kitu mah kudu jadi anak kot wayahna si laing kudu init yang udag Sidawala ka dieu kitu ceuk dewek urang bubaran hate na neuleut wayahna susul ku si laing setika karang ngarti urang oge paingan atuh eta reng masalah nanti urang wayahna jak wayahna si laing teh dulur panggedena sing bisa dipercaya ku dewek ini jak cing sae ai kitu mah suka ngagugu nyayogikeun tanaga sarengemutan sapraptanepun doh anak daya saking jajar Sokalimar Sidrona anu kapunut tulung ku Prabu Baladewa doh ieu